dan bahkan anu paling miris di zaman ayeuna kiai nuduh, kiai dianiaya, kiai diteror. Naudzubillah min dzalik. Mantakan aing motor ka teh mah bisi aya zaman edan mudah kain pikul kuy. Mobil teh imah golok demi Allah teh kami. Ramjadah doa itu hanya kudu edan aing pikir. Teu nya hota si eta, buka aing panjang kieu. Dibeulitkeun ku kana beuheungna gedaban. Ai di zaman kiwari miris paknya duka bohong duga bener geh PKI cenah muncul sebodo amat balik kalimah dina tokoh-tokoh agama kual kesieun ku kitu wan cina tabligh mah tabligh wan cina dakwah mah dakwah wan cina ceramah mah ceramah sabodo amat deung duka kumaha geh kami mah li'ila'i kalimatillah lagungkeun kalimah Allah kitu tah. Masya Allah tabarakallah. Maranehanana penyaho bahwa para kiai, para ustad, para tokoh agama mempunyai jasa anu sangat luar biasa terhadap negara. Hampir 99% para ulama eta para non anu berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia ialah para ulama jeung santrina. Ulah poho papapahtinya matakan kula wasiat jeung amanat ka urang dieu jaga tokoh-tokoh agama anu aya di dieu. Ronda ulah tenang-tenang teuing ngan ulah anarkis. Dikeun ka polisi maksudna. Dikeun kitu tadi ge keur urang ulah kedatangan polisi di kecamatan. Kaget pula sohut dumerlah aing kedatangan polisi mas ngaragap awak bae salah naon ya aing kitu pan pula pula gondrong ya kak eta mah teu kubu datang polisi rada kaget pula disasaran ku pula pan kasalahan kula eta salah ku sieun eta ku salah kitu doang sieun eta ku salah ari walina kula ku bener lain kana kula buat awak atawa gagah lain ku salah. Aing bukan salah naon ya. Ya jelema kana aing udah tak polisi jakung badak aing makruh. Tapi aing morsieun dah. Aing boga patehan kitu. Sin amat aing bogor aing polisi. Kunaon aing sin lain sin kena polisina? Tadi cangkengna tah. Tos sia temannya mah mau pestol. Kukuguhin luar rokok jeung aing teh mau pestol. Kakarak aing mah gitu. Biasanya terjual nyemah kakula mau rokok balik kena ngepulan kita mau pestol itu aing kaget gitu non pak keperluan angka dia akhirnya mau pulang ceramah dari depan polisi lah aing jauh nang polisi jatelok jam sekali lah aing dakwah dari depan polisi dan kerang lagi tadi wis asak teh kita di mantang tapatehana terus aing gua limah ya Allah kedibutukeun ge eta misalkan pestol cek Allah hirup mah hirup bae aing kitu pan kula akhirna mah bohong eta hirup mah ayo hate kula tabek kula hari tadi dinya intina mah ka kula minta nomor HP geus hareng kula biasana jelema lamun minta nomor HP aya rencana rek ngondang beut berkati kula mah Kak sing horeng bisi aya kejadian kayak gitu anu tadi diarepkeun cenah kiai bisi aya kalimah keur mantang eta ieu keur booming masalah PKI terang bernyaho cek ulah men nama terang pula menyaho urang gunung ge teu bisa bagus laju atuh bingung cenah cek manehna atuh kumaha kula polisi bage bingung atuh kumaha kula ngan kieu Pak ieu mah punten ku kurang geus diinstruksikeun ka masyarakat kula sing saha bae aya nu ngulampong ajelma anyar pinanggi ulah ragu-ragu tewak dek cager dek edan kah tewak dikitukeun ku kula ka masyarakat ulah ka budak santri dak rondaan aing mun aya teh mah kitu hareupan ku dia dari teu mampu lumpat aing atuh budak lobaan bae teu mampu kumaha kula serangan bae iya ulah kok kegedenganan ka teu mampu mah aing naon kitu kudu make otak terus toin dari paeh agama mah geus paeh majab kakaraki paeh nage eta kitu rondaan dok golok aing ka kobong tuh kan itu dibawa ta golok hiji bisi aya jelema teu paradukuh dina hartian lain arek goreng lain sifat lebih sifat daripada hati-hati